Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun Nabi Abdi Zahra Anggreni di kelas 10 bade ngajelaskeun saja tentang karya Tanjakan Simpar. Jonjong anjong kagolodok nyamperkeun nunjuran kolot nuruban Bang Barung nepi kalari kana panangan caladi nunoroktok nakonan diri Bapak basa tipuruh balik lawan si gotoka muka carita narantas bewara cenah piit jeung manyar si item paras aya beja ti awang-awang santiang medar lalakon Bapak kuring poho kana sora puter jeung gegeruk nunitah wirid kanu abu bengerasna santiang berang kita sumujud kanu kosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.